bahaya ya nanya pakai mutan masa masalah itu aja macam kau ada ya kira-kira ya udah yang ada di kau lah sudah lah warah aja juga ini berhubungan ya coba. Assalamualaikum. Ayah. Kata si Uwa. Nah, eta gogolenan gitu. Pak. Udang tak. Teh. Teh gogolun nu kieu teh. Hah? Iya urang mah siapa? Kira geus poho deui. Geus di lain teh wacan kawa ieu ayeuna kaingatan ya kawa deui. Aya naon ya kira-kirana ya? Teu ngareunah wa basa kamari-kamari teh gitu. Jika nu awak rejet. Oh, iya nah itu tadi. Kurang didinya taku budak tiluan. Budak tiluan. Senggol. Oh, anu eta teh anu trio pucluk. Oh, anu eta. Ai cerita anak kumaha eta teh mimitina sih. Aya saurang kan politik, ada si Irit, yang teu salahna. Si Irit, Irita. Oh, cerita Irit. Meureun. Tuh. Urang teh bubar, pacaran masih Terus? Ayo pak teh ngambak, luan, nu jangkung jeung nu beungeutna koleas. Wah, eta anu gengat teh gitu. Muhun. Paing. Abang teh, buat teh, jurus. Jurus naon eta naon? Jurus. Oh, sare kumaha gimana hola wa teh jajah oge danacan. Ya ada nu paling ngajongkeng mana mah. Ya jongkeng atuh. Keterlaluan tah. Suka teh tenana hai teh si Wa teh. Iya naon anu nyeri naon? Hah? Mana? Iya. Anu mana itu? Iya. Atuh loba batu gitu. La ilaha illallah. Cing. Anu ieu. Aduh. Iya nah ieu. Retak. Retak. Mana? Cing lah. Angkat lah itu sarungna. Auratnya. Cing. Salah. Cing diketok magic dulu lah. Sok. Kumaha? Eta wangnya lah tuh kan. Wow. Tarik lagi. Cing. Kata jurus naon deui eta teh dikaluarkeun. Orai kadut. Wah, gimana keluarkeun kamari nu ieu mah. Mantap. Anu dikeluarkeun. Kumaha ieu? Ngaranna teh. Aduh. Masyaallah. Saya cuk nuhun. Sora gitu. Laras. Sip. Karena cek. Kada tong sekarang nanti jalan. Nuhun. Kada eta mah papatah itu mah. Balas dendam lah. Ini tong cok aja ngaji wah. Maksudnya Kira-kira apa gitu orang cocok itu dengan bakat mohon lah. Siapa tuh lain nama? Ayo. Tapi ada ngomong bisa ada aja ya. Tos. Ayo. Asal dulu. Ayo. Tos eta lain nama meninggal. Mungkin kita jagoan itu ya. Wah. Mohon. Saya. Ayolah. Mana? Hah? Wih deh. Mohon. Ayo. A few moments later. Yang sepurit can boga parab jeung domba ngalah heula sugan ka pasir. Rongsok. Pangabutur teh. Jedil. Ngarit. Pagawean sapopoe. Aduh. Dan coba beuteung sareul itu harus. Coba ngaritkan puguh tujuan itu. Iya rek ieu mah. Dempang wae. Nah, pasir sampai si jalan sudah. Ikut ngaman nih ieu rada bunga. Saya. Murid. Aduh. Aja baga. Aduh. Poho. Yo alobong geus rero. Beuna mau arit mau gunting heuh nya meureun ieu. Guntingan wae ngareueuh wae ku gunting eta. Aduh ampun nya ieu mah 2 jam atuh ieu mah. Aduh. Tah keukeut oge guntingna mah.
Mana ya waringnya ya? Salah. Aduh, yang cai deh nya, kemana ya? Baksaat nih, bukan manggil. Tua dah di jalan nih. Ya gimana deh yang saat ini? Bagi jang susu cik ya kumaha ya. Kotor ya. Jika pasti kegirang na ya. Kudu ditanggung lagi. Ditanggung lagi nama kegirang heula lah. Karena kudu na dikirang ya. Oh. Si wala ingat tadinya. Cekak sabar. Wah, ayo wa kenal nih dia. Kenal. Hah? Aduhnya dengan parah si Jalu. Si Jalu. Kayak gitu parah banget. Saya itu nu di bumi nah. Saya berdatangkan Kang Aceng gitu atuh. Tadi ngalewat bade ninggal cai. Caina saat di bumi ya. Di banget. Kayak hujan kirim. Hujan menamuan pergi ke bumi gua mah. Erek ya. Ngaco wae dia. Emang itu domba gitu. Tega didinya. Di mana? Ngareng jageun. Yang orang teh sakali-kali heureuy wah. Astagfirullah. Karunya tuh dan ninggal gua meni coba nih teh. Aya kudana mah kuno kitu ku arit ieu mah ku gunting deui. Poho kan sudah pohona. Tapi haneut keneh nya. Ya haneut mah haneut kan poho. Makhluk lah penyakit kuat teh leungit-leungit. Maha jeruk teh. Baturan eueuh. Coba modal kawin. Dengan modal kawin teh seuseut. Ieu si belengepna teh eueuh deui. Kumaha ye, Loh. Oh, babaturan hiji deui ye. Pagawean lega keneh. Sugan jeung sugan dibere modal. Yang kawin si Neng Imas anu geulis. Di jam sabaraha nih. Boyak kieu can ngirim hakaneun. Leuweung. Sugan mah jelema teh pelit. Itu mah ade bong di kebon yang harusnya kieu nya. Lah pan kieu. Paling ku terkene ka isuk deui lah. Jam 7 sugan sekutuk bandila balikna. Koclok kena seri aing mah. Aduh, koclok. Kumaha? Gemuk aing tadi akan tapi gemuk. Alhamdulillah peak, Bos. Allahu Akbar. Nah kena tani bere dahar gemuk di daharan kieu nya. Bos, ngomong-ngomong Kumaha? si Kucrit ka mana? Yuk. Si Kucrit Heeh. pulang kampung. Kon. Lebokeun. Lapar. Geus engke karek jam 7 tuh tempo. Karek jam 7. Wah, jam 7 puteran tah mah. Ya. Awewe tinggalkeun si Kucrit teh. Arek teh kemana engke? Yang ke si Imas ka mana keun? Nih Mas. Naik aing. Hepek. Ai bogoheun mah. Dah. Kebegengetan gitu eta si Bos begoreng patut gitu lah Allahu ilah. Akbar aing yang mana teh goreng maneh. Wih, sakieu aing mah gantengna tingali. Ganteng tidina ganteng tina liang irung. Ngomong-ngomong ya si Bos. Turutan aing eta Naon maneh banget urang maneh Sudi najis. beda jauh aing eta jimat eta teh jimat aing. Jang Oh menarik. dia. Heeh. Jang menarik awewe. Aing manggil tadi dina kolong awi, juga nu maneh lain. Wah, bener wae paingan aing leungit hiji. Urut rubiang maneh teh sanu gendut teh. Ah, Neng Imas. Ieu masih Allah meni gede. Oh, bener pisan eta mah. Jemaning bohai nya. Cak aing oge meuning situ we. Saha? Si Elis. Eles si Kucrit. Oh. Lah, untung lah. Nyaah, karunya eta budak keur indungna keur ngendogan. Juga tambah wae jeung nu aing ka jeun. Ukur tambah. Heeh, aing hayang nu leutik, lempay gitu. Ai itu makan gentong butut. Ngeun maneh di babuk ya. Geus Bos lah tong ngacapak masalah awewe. Ayeuna mah aing Maneh, lapar. lapar. Lain dihitung-hitung mah sarua jeung si Kodir pelit. Dindi, Naonna? kodirna. Tanya sorangan di mana nya? Aing lapar. Nu aing nu lapar lain maneh. Belengep. Ah, belengep boga bos teh mah belebug kitu teh. Aning rupa pinter tapi boloon ya. Ah, kabeh wae di anto itu.
Oh, padu kasep sih teh. Aing teh geus masalah nama dan naon sih cek kodir teh. Oh, pelit pangkar benghar. Hah? Aing bagi sugih we kana. Mah, beunghar. Heeh. Ai teh daek barang bere ka batur mah. Lagi nginum ka ditu. Hayang minum aing ge. Ayo tuh. Ayo buka. Truk. Mana mate mana aing nanya teh tembalan. Itu naon? Kok di lain? Aing kan dulu kopiahna wae. Oh, bangetan. Samperkeun we erek. Itu aing geus heula teh panggil si Kodes. Oh, aing sok ingetan bos. Kumaha? Anu dibere kitu teh naon ilmu anu set anu kitu. Naon Gitu. Heeh. Macam mana? Saha? Si Kodir. Masa Kodes ngajeng tahu. Suara itu ka ditu we lah. Ayo. Dari kepilu-pilu kita tadi. Karena lagi bunting ya sama nganggur. Udah bisa tanya sama. Woi. Bos senggol. Naon ieu? Oh, cukut. Punten iya jelema kos nu lieur gitunya. Kodir. Nah, geus aki-aki pikun. Nah betul. Jangan ieu. Anak hipnotis. Si Kodir teh sugan manjur we ilmu nu ti Hakan we hakan hadinya hakan we eta. Nah, rek naha. Poho dan asana mah teh boga dosa ka aing. Ingat aing mah kadinya mah. Kan dosa naon mun dilakukeun ka aing teh? Buka teh enggak. Oh, aloh, tang ece. Nah, Tena hamarolek wae teh. Geus Mak, geus. Ya ayeuna urang jurusan aku mah ieu. jurusana nya balik ge. Tungtung nama urang erek yang cai teh pugu ieu. Pugu ngari Tadi cenah teh yang ya. cai teh kadi teh ngana bawa kercandukul juga patung gitu di dia kurang dihajar disampeurkeun. Jadi ieu papanggih deui jeung jelema ieu asa ingat tapi poho deui ya. Keukeuh urang Geus mah. mah bawakeun we nu geus mah. Bawakeun wae kitu. Bawakeun we daripada ngedarkeun ke bisa ngelun kumaha ta. Korkan mah kopiah nyengsol gitu deui nya. Aduh. Bos, oi. Udang. Hei, Pandi. WhatsApp Kodir. Tas lami. Tos. Lameng. Itu sih mah kita tadi kene. Tadi kene. Tambah di dieu teh. Campur ke abdi ka dieu meureunnya. Pon anjing kieu ieu kumaha? Sadar ieu bos anu teh sadar. Undang bitunya. Abdi uing ayo. Aduh. Karek ka mana? Abdi uing. Bantuan heula. Bantuan naon? Lah, geus dilah kene nya. Dilah kene sawe kemari. Oh, dadah. Oh, assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Ngomong ya sauleunya. Di mana? Waring. Beng waring. Woi, Iya kan waring wae. oi, kumpul takal. Wah. Cek. Bos senggol. Ngasa udah. Iya. Udah. Yuk. Wah, capek teka udah gua. Halo. Redang. Teka udah ge. Aduh, kelawah. Teka udah ge. Tidak teka ngoprot ieu mah. Jajal mah bang ka mana eta nu duaan. Nah, jika tarik sama euy boga ilmu jika Jana teh. Eta si senggol mah kacida-cida teuing ya cena. Tungtungna mah ngarit Di hanteu. karunya si Uwa teh menang-menang aja nu ngarit Ngarit oge. hanteu geura tungtungna mah kalah puluh urang di waringan eta ku golongan. Barudak mah da geus biasa. Naon teh asana teh da. Da lah inget tapi poho deui da teh keukeuh urang mah kan hijina kan Mira koleas. aku atuh poho deui ka karek bae asana teh cikene basuh kene. Cigana tadi dikepratan ku si anak buah si Oh, anu tadi. di kacamata teh ya. Siap cigana. Wah, ieu mah cuang uy wae bae. Ayo atuh. Da ieu meni hawa tos karunya ieu. Aduh, Benangan teu benang ieu Ada gara-gara si senggol Heuh? di Geus saya nama Parah. cuang ulang we. nya gitu. Tos sampai rambutan we